Ayeuna nu kasalajengna nyata wakilur riba. Nyata jalma-jalma anu tukang ngadahar kana perkara riba eta bakal tipikal resep kusetan terus bakal babarengan jeung setan di jero neraka. Anu riba teh nu kumaha da? Bang teh nu riba teh nu kumaha? Aing ngaran riba naon? Riba teh nu kos kumaha? Naon di riba teh? Hah? Cep. Naon riba teh? Definisi tina riba teh naon? Hah? Dimana anu eueuh jentulna tapi dibayar. Kardi teh. Lamun meuli mah urang meuli barang, aya barangna dibayar, eta mah jual beli. Ieu mah eueuh barangna tapi urang kudu mayar. Kardi teh. Eueuh pagaweanana tapi urang kudu kudu mayar. Misalkan gaji buta. Disebut gaji buta itu eueuh pagawean tapi dibayar. Dibayar nu kitu riba teh. Eueuh barangna ka urang. Tapi urang kudu mayar. Data anu kitu ngaranna riba, lain dina munah kitu macem-macem. Model tadi deui. Misalkan meuli 2 kilo anu dibikeunangan sagur sakil. 1 kilo. Gitu. Itu halal eta mah kitu. Riba. Mas kitu. Eueuh nu dibeulina mah, tapi urang kudu mayar. Kitu lah. Riba. Berarti lain cicing di mana? Sok di mana disebut bunga. Urang mayar naon eta bunga? Aya henteu barang. Hah? Tapi kurang kudu dibayar deui. Henteu. Salah sahiji eta mah gitu. Henteu yang haramkeun eta mah boga dalil sarangan manehna gitu. Terus pajak. Loba ulah menang haramkeun kana bae gitu. Ya, tapi lamun pajak dieuweuhkeun di Indonesia mah mantak maju. Gitu. Terus anu sedangkeun ari pajak mah anu menta jeung nu mayar sarua keneh. Hukuman ku dosa matak nu mayar pajak ulah diniatan mayar pajak tapi diniatan soda nyogok sarua eta ge teu meunang kitu sogok menyogok teh anu nyogokna dosa anu disogokna dosa atawa rek gawe ka pabrik tapi ceudeukeun di pabrik teh kudu mayar sakian gitu terus kumaha lamun teu mayar abi mau ditarima bayar mantap naon ari boga mah ngan diniatan ulah nyogok tapi soda gitu. arti mantap dina BPJS ge loba pertentangan teh kawas kitu eta bisi teh muka urang teh gering-gering beureuh tapi urang hayuh be mayaran misalkeun ana teh gitu dina kana sedekah bae sedekah mah ka mana we sedekah teu kudu ka anak yatim jeung janda ngumpul sedekah mah ka saya we jeung sedekah mah lain kana beunghar tapi kanu haya aing mah teh kudu sedekah da aing naon misalkeun teh miskin yeuh sedekah mah lain keur nu beunghar sedekah mah keur nu hayang maneh teh ari nu beunghar sarua teh hayang mah mamatak sedekah nu miskin ari boga kadaek mah misalkeun sedekah deuh paharaman bagi jelema miskin sedekah nya alus we ari daek sedekah pas kitulah jadi urang jigah meuli tapi barang dari jigah meuli tapi barang jadi mayar sesuatu tapi barang atau pagaweanana gitu usahakeun lamun digawe teh mah urang misalkeun digawe gitu digaji kudu mun hoream teh mah bisi kasupkeun gaji buta kalau kudu mas gitu misalkeun pagaweana teh ngeunah gitu teu kudu loba capek gawe saeutik mah bisi kasupkeun kana gaji buta bisi kasupkeun kana riba itu nada ya sabahati cenah gitu sabab sanyanya katongan riba teh yu'adzibu cenah gitu bakal ngajari siksaan min hina yamutu tina waktu manehna maut ila yaumil kiamati nepikeun ka poe kiam disiksa ku Allah ti mimiti manehna maut diasupkeun ka liang kubur disiksa ku malaikat nepikeun ka kiamat bakal disiksa eureun moal ke pas yaumul kiamah moal maneh teh bakal diteruskeun dina yaumul ba'ats terus disiksa lamun jelema loba ngadar kana harta
harta riba gitu ya. Masya Allah ranjeun lah urang teh kudu hati-hati gitu nih. Sebab duit teh salilana alus, maksudnya alus teh apakah ieu duit teh di mana gitu, ieu teh halal atawa henteu gitu tah. Ulah sangeunana asa aing malih duit bisi subahat mah ditemenang di dahar eta kurang itu subhat teh sabab al halalu bayyinun wal haramu bayyin menjadi antara halal jeung haram 50-50 antara halal jeung haram nanti bukan kita tuh ke yaumul ma'asar wah kitu urang teh bakal disiksa aja dina ku sabab urang loba kana ngadahar harta riba terus wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Terus ayeuna jalma-jalma anu karoret. Jelema koret euy merepet. Misalkan ana teh lauk asin diuyahan cilik lauk teh asin diuyahan keneh sia mah gitu. Sababna bisi teu karasa asin cenah gitu. Aing kunaon meuli lauk asin aya teu karasa asin mah cenah gitu. Nah gitu sarua eta. Misalkan nanti koret mepet kabina-bina manehna mah gitu tong browning keur batur keur awak sorang di hesek misalkan nanti kan gitu bakal dipikara sapreset kusetan bari jeung babarengan manehna dina engke di jero neraka wasyaribul khamra geus itu wasyaribul khamra madminu alaiha wallahu a'lam bis